Aduh, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bingan ya. Dewek teh bisa ka dieu bisa tepung sareng urang di mana teh itu urang teh? Di SD Dharma Jaya. SD Dharma Jaya. Bisa. nya urang aluludeung we sanajan dewek masih kena diajar. Gitu. Ada sararea ge dina seni mah ulah bisa ya. Daras. Urang ngeureuh nikreuh we sanajan meripat teu. Nah, itu. Gunung saluhur-luhur gunung bakal ada sadapun muncangan ya ujang. Daras semua mangga. Alhamdulillah ieu teh di SD Dharma Jaya walah bersyukur kieu lanjut. Sehat kan teh? Alhamdulillah. Kumaha payunan saya kan payunan. Lain wayang teh. Sok kumaha sih kan kata-kata ke teman-teman kumaha. Isamsu kusir keret kapan asopia dibariku apel orang ngawilujengkeun kepada kawan-kawan dan pada teman-teman kita semua. Mudah-mudahan mah anu keluar ayeuna cing janten jalmi anu sukses. Amin. Ulah jika kita wae ngutrut geuninganan Terus teh kadon ngarampet. ngaramet teh eta jeung biasa ai sampingan mah biasa sok nyalung abi mah. Lain bejana Kang Sepot mah cenah sampingan teh sok silat. Cik sok kumaha atuh disebut silat teh. Eta mah silat. Silet eta paling silat. Silat kene kumaha sok silat. Cing sok. Sok silat. Keluarkeun.
langkah 1000 sok kuda pasang lah kuda masih ada kuda lagi sok sirah daun jadi tuna lilidieun sok kuda pasang siap 1 hiji 2 elo 4 5 ke belakang siap diajar silat deh balikan deh isin ya ke bapak Mulyadi sok balikan deh hiji 2 elo 4 kita bakal labu atuh balikan deh ada diajar 1 2 3 4 can selewat kareuh kita mah tinggal Waduh. setelah melakukan kata-kata di sini tinggal ikut aja pada makanan gas jauh-jauh lainnya sok lain mohon ngalaku ngomong atuh sini ngomong sok ngalaku sok kemana yang ngalaku dewek mengigal nih sok ngalaku naon ada dangdutan kakak bagi bapak bagus pada dangdutan teh sok dangdut ekosida sok rekosida deh eta jaranti nuker viral gereja sok wanci burin saya dipayun itu gondrong itu bukan teh alah bawa saya mah dulu pajabri si pegang lain pernah si pegang bisi rusung mah bejakeun ya kau pan dewek mati lingkung sering mau meluh dulu tinggal itu manusia udah kaget tuh saya udah kaget tuh saya tak belum mana ke mana Allah siap jangan pernah naon ya
tinggali banget aduh jangan aduh tinggali kok banget nah hey aya buku kok jika mie gitu asa eta huntu na tinggali huntu na lawang Jamri nya kuat jika bagus tinggali jadi gue bilang gitu jadi oh tinggali kan aduh apanya keluar tinggali dia nolong keluar makhluk naon ieu bagus wah siluman bambu hei gawe saha maneh wih ada nuing anu pondok anu panjang kurang nanya anu panjang heula saha ngaran maneh teh ada nuing irit gitu nyangaran mun urang mah halus ya hadapi kudu halus Bapak Mulyadi halus cepot cep kone cep nabluk cep bagus tuh tinggal kamu cep bagus mas hae lagi oh bagus karena teh halus tinggal ayo teh sahaja ngaranna ya mana teh waduh tadi gitu jauh lain hari mah gini ngaran lamun dina perjalanan terus kurang teh kana mobil jarak jauh liar orang teh sok udah goblok sama mabuk Apa ngacor kamu si Rodi hari ini naik naon mah ya aing mari sudah poin ini saya itu dulu udah bukan apa bisa karena dan copet ini kali ada ayah hidung naik juga bawang iya jadu ada pada dasar poin awala tinggali ayo mau taruh main silat di jalan alah aing geus digoreng-goreng deui cenah sama wah ngaina ieu mah ngaina ieu mah arek naon atuh ka dieu teh gara duit gig si cepet aing geus sabarema preman aing geus sabarema cepot ieu wih teh Jager SD Ulantaran maneh rek keluar SD maneh kudu mere pemasukan awi Emang namanya SD mana? wih anu kitu SD Dharma Jaya sia wayah dalam maneh rek keluar ti SD kudu mere pemasukan awi pajak awi yey tato kieu murid anu ulah dicontoh teh tinggali aduh jadi preman sok malakan duit dia juga apa ya ulah gitu wae di dia kalau pemarudah cuang contohan ke urang pohon nama di urang mah di dia mah kayak muliying masalah bangsa keras gitu teh gak mana kayak tadi dia mah ya kudu di awal kan ya peduli aing nu penting mah mana rek keluar di dia pemasukan gawi jakor mah bungut goreng patut ayeuna rek bijeun dibere pemasukan ka dewek lamun teu kelut saja aing anjing jak kelutan ini kuing kemana kalau kelutan wah iya Allah deh dia mah iya tapi di mana itu wing dan dibawa lagi sungai di dia setiap saban naik jelema nu ngaliwat ke dia kudu bare duit ka wing anjing ya preman nih boyo bang sakit mulai gagapah
lawanan siapa terus tinggalin ya preman ya di komunitas dia dewek di komunitas ABC kensap gini baik baingan amin sebenarnya sok lawanan jik besok rek bere duit syukur lamun itu gelut saja di mana-mana jalan sekolah aja geula aja geula sok mun eleng aja sekali kabur lamun mana pikir arek liar wah iya begitu iris cuacanya jik teh beraku ya SD aya mukharario pemungutan bangsa karena naon kieu patut ieu kudu segera dihapuskan ieu lamun teu ayeuna Masya Allah dia mukharario teh sok atuh mah mun gelut sok aing mah beuki aing mah gelut sok kan gelut mah orang kieu we gelut mah ulah make tenaga ulah capek-capek karep atuh make tenaga mah ari kamu mah katelahna teh pinter ai lulusan SD Dharma Jaya pada pala linter moal aya nu gagal nu ka dieu mah sok sak ka dieu naon itu ya lengek aji ku di bau si sumut ai batur mah bau sumut ai sia mah kusangu cap ya gelut mah teu kudu make tenaga teu kudu make tenaga urang paperong-perong we sok perong-perong sok cicing ke tarung perang-perang sok ulah sorry pernah sih dua ayo untuk hiji oke komen aja kumaha tuh kalau teh geus gelut nyawa lah ikut terapi mah sok mau kalah we ingat kalau kalah sopan fungsi diajar, tadi dia diajar silat. Di mana? Di dia di mau merwok. Bang, bentak kanan kiri mah gampang lah. Nah, kudu dibasmi preman sekolah mah tinggal itu. Oh, tak eta. Maju sih. Jawab lawan tadinya. Ya, jago nakis nanti mah. Ulah jangan panggil jika tidak bisa begitu. Tuh nya lamun musuh ka dia gawat ka dia gawat
nyingkah bisa kediri bakal kading lah tuh musuh lolos cas musuh kalau ya pak anjing dong lo bangerin ayo halus gitu kasih fit aja soalnya belum suri lah itu terbalik ini yang mah nggak sama daya ada pun kapan duit model karar itu sih ulah nggak kamu deh KSD di dia sih ya bang ampun bang mau ada imang nggak mau ciciknya bang ulah kena lugun alah itu jadi musuh ya aduh itu yo yakin sama kalian deh mal asli nak mal di sini wah jangan lawan dewek sih jangan coba mau ganggu dewek dia masuk kursi mari ciao close ngonang gitu lain saya teh ngaranna teh Asep Asep tinggal ngaranna teh Asep naon teh Asep Ciki atau Asep strawberry baliwat cenah sok cenah ngamodor naon cenah teh lain sok cenah naon teh ngamodor naon cenah sok kemana pan mana ke kabar teh sok tingali mana yang mau boga babaturan teh irung kempes untuk dihanap hukul panon bolotot aduh ieu kopaya kos sagede tampir dengan jika pampir sidak ya paingan ya gak reli kirim waras tong sare teh ulah nudutan di tengah wayang kudu tahan lama lain saya teh gini ngaranna teh cenah Asep sing kuring teh oh Asep aya Asep teh damal teh naon Asep teh damal teh naon ojek di pangkalan mana itu Asep teh pangkalan ampun deh dola naon tinggal di dewe mau kita teh jangan membeda-bedakan teman dola sok sanajan nya ulah wawarehan lamun sok kahiras nabah mah keun wareh-wareh eta mah teh ulah kieu mana teh sok sanajan kurang saon sok sanajan bayaran tiket dawala wareh-wareh we tinggal di Sep oi dikira aja di tukang ojek teh dikira namun tingali si Asep aduh Gusti ngomong kok jadi ojek padahal teh kacipta menjadi ojek di jalan Tanjung teh di tumangi polisi itu kebok ke teh kopehna teh murah kagak leperkeun ningali maranan cek warga teh naonan ieu ya jelema make baskom di dahulu da kieu da wala urang teh jangan membeda-bedakan teman walaupun berbeda-beda, walaupun beda banget, walaupun beda tampilan, tapi kita jangan berbeda-beda kan? Iya, harus bersatu. Harus bersatu. Ya Pak Bagus. Kalau kieu we Pak Bagus sareng abdi, naon sih betena Pak Bagus sareng abdi? Sarua jalu. Lain. Naon sih betena Pak Bagus sareng abdi? Sarua jalu. Lain. Kumaha das puguh eta mah.
Naon cik beda teh? Beda nanti naon? Ai Pak Bagus mah di dinya apa di dieu? Oh gitu. Geus ya. Hari mah. Lihat kana tuh. Sok kita wala. Naon ah? Ai beda namanya jeung euy naon? Mana yang mah di dinya euy di dieu? Oh bener. Oh bener dah wala geus sebelah eta mah teu nanya ukur euy. Oh syukur atuh. Tinggal si Asep canggeulon. Ulah ini. Ngahulang gitunya. Tinggal pulang dia. Sep, Tanya tuh tanya. Sep. Naon gitu. Canggeul mana teh? Cangkel. Beja naon mana ge alumni cenah di dieu. Oh, Ada teuing baheula mana perpisahan teh dagang wayang. Oi, kalau Cik sok kata-kata ayeuna keur perpisahan kumaha? lah kok nama sarua we. Oh naon sarua teh? Lopius kebon-kebon. Aku ora dilanjut jadi mah. Kasih hayam entok benernya. Sep. Seberapa tahun dari teman teh? Ayeuna Oh, simkuring teh 5 tahun. 5 tahun. Cuma 5 tahun geus keluar SD sih teh. Nah, ya 5 tahun di ngojeknya. Akan timur. 5 tahun geus ngojek. Sep. Ai maneh baheula keur zaman di dieu saha guru maneh teh? Guru favorit teh saha? Sobor di dieu mah. Saha wae cikan. Ku sieu teh kok inget keneh tapi macam. Di jok saha sebatan. Sebatan. Jok sawai sok. Aya Bu Haji Dede. Bu Haji Dede. Ya. Resepkeun ka maneh? Oh, resep. Resep tina naonna? Bangorna. Resep tina bangorna sih. Alah. Yo si sok sep meja nama maneh mah desuk tinggal lagu. Sok lagu we lamun teu mun teu lagu ngibing sok. Pakaulan di dieu. Ka adik-adik urang anu baris perpisahan di teh eranya Pak Bagus. Laras. Urang teh pakaulan di dieu. Sok rek naon rek nyanyi. Ada ibing. Rek ibing Ngalaku. Ibing lah sekali. Sok ibing. Ngalulah sare we di dieu. Ulah nuntan we. Sok. Iya. Kudu dawet kudu heula. Oi. Kadieu kamedian. Sok cenah ibing sok. Sok ibing. Cek dina lagu naon? Oh mana ya eta mah? Sok dina lagu naon? Geus lagu Nining Maja. Tuh aya deui. Tak ayeuna kieu atuh. Urang pake Pak Bagus, dan Pak Bagus nyanyi. Si Asep dong ibing. Sok keluar. Lagu naon? Apa ya bahasa ke Pak Bagus eta mah? Bebas. Sok. Kanona edu, irungna edu, bimina edu, gelisna edu, urang edu, selalu jahat pamana dan itu. Awewe, urang bisa jadi bawa jomblo. Ada yang mengajukan, banyak tahun itu belum pakai penjang dijamin kabur pulangan. Patok tak edu, hidung tak edu, gelis tak edu, bibir tak edu. Orang seru yang selalu jawab kepada saya gitu. Sakitu Pak Bagus. Terima gaji. Sok tentila. Salim bola. Salim bola. Hai. Iya, atuh barangan. Pandangan saya. Ari mana itu pancak kopi. Oh, dah. Ide. Aduh, para lugu. Pak Bagus. Sesuatu.
Salah dewa. Aduh tadi iya. sama saya Salah dewa. Dua bagus Jadi dua hulu benang dengan benang. dan itu bagus mana widi dia ayo pada pakaulan nanti ibu guru Bocok atau tapi kalau pada pakaulan ngalamu kayak ku kasih pun bimbingan deh ya itu harus maka ibu-ibu atau tapi bapak kepala sekolah kalau pada kiri kaul itu di depan muka kalau alfi saja beli pada kiri atau napi jadi bangaknya gitu. Siapa di atas di dia? Siapa kita tadi di dia ini Teo. Ya. Neta di tadi tisu. Wah, itu siapa? Tisu ini deh, Bebe. Nyari teh saya di dia. Ingat subuh-subuh teh kayak ini dia. Apa itu baca dia bawa maruda. Kuning. Halo, apa ini? Pada paturai di dong, gitu. Pada piloloyan. Berani tuh kopi di sateku. Alah. Ada ini. Pada doke dulu ditanya aku jarum coklat. Bener. Sebenarnya mau ngerti ya. Sok pilih nomor pakaulan mangga di atas. Pilih pada jika hadirin atau napi pada gigi makanya. Sok panawi Ibu Haji, Ibu Dea, Ibu Eka, beli pada piring hadir kaum janji naon we pada dangdut mangga, pada kursi dahlan, kursi dahlan, kursi dahlan. Sok anu pada piring ieu hargungan adalah hargungan harerengan salah wae ngomong teh. Sok bagus. Pak. Wah, banjir dewan kencang ngalah dulu. Oh, ini zaman era terbagian ya teh. Oh, ayeuna mah kieu we pamungkas mah Bapak. Mudah-mudahan mah siswa-siswi lulusan ti dieu sinjatkeun jalmi anu sukses. Amin. Oke sih, ulah mohokeun ka dieu nya Bapak. Nah, sakieu we heula. Da lamun rame-rame teh ngomong aya nu nanggap deui. Kedai mah orang jadwal kerja Pak. Mudah-mudahan we ya urang ku syukuring doakeun ya si sukses. Amin. Di sekolah teh ka sekolah. Ulah teh ulah seueur nyawakeun naon? Gigit naon? HP malah kalau urang teh seueur pantas HP. Capek mah peuyeun. Apa? Itu memang nulana gitu. Sakit wae nya si urang saparakan sama urang tepang dina sanes waktos. Kumar ge waktos atuh sapore. Sakit teh jangan saparakan can itu sini. Urang fokus satu itu pelawak. Amin.